Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng Neng Jeje karangan Ibu ETS anu disarungsum ku almarhum Bapak K. Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda, mangga tiasa di subscribe wae, tiasa ngintun jempol, tiasa ngintun komen dina kolom komentar anu parantos disayogikeun. Dina dinten ieu dongeng majeng kana bagian anu ka-23. Sakumaha anu kauninga hanca urang sadayana dina seri anu sateu acana dugi ka nyarioskeun harita Jang Wahyu sareng Neng Jejeh teh nya anu salamet ka bawah palin teh harita nuju ngalobrol saatosna salamet teh. Kumaha lajengnna ieu carita, mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana pamugi ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah oge janten pienteungeun kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Tah kitu leres Neng, teu aya deui anu katinggal teh iwal ti salira Neng, nemawi barang ningali jasad Neng teh aya dina bahaya. Engkang dugi kalali di pati, engkang hayang nyalametkeun Neng. Sareng ayeuna nuhun pisan Neng tos salamet tiasa ngobrol deui sareng engkang aya pitulungna Gusti. Sumuhun Kang, ari ayeuna abdi atos dibelaan sareng disalametkeun ku engkang anu janten cukang lantaranana. Bade teras dibantun ka mana atuh abdi teh engkang? Ayeuna mah bade diserenkeun bae kanu wajibnya eta ibu rama Neng. Jawab Jang Wahyu bari mesem. Anu atos ngusir ka abdi engkang. Leres harita maneng namung ayeuna anjeunna parantos sadar malih waktos engkang bade nulungan salira oge anjeunna teh sasarengan. Jawab Jang Wahyu harita teh bari mesem semun bunga sarta derekdek ngadongengkeun ibu rama Neng Jeje. Nuhun Kang, ari anjeunna tos saladar mah. Namung soal ieu rupina antawis engkang sareng abdi teu sami sareng teu satujuan nya engkang. Nah, naon bentenna Neng? Jawab Jang Wahyu heraneun sareng reuaseun manehnana teh. Bentenna engkang hoyong nyerenkeun abdi ka pun bapa. Ari abdi mah alim Kang, alim diserenkeun ka anjeunana teh. Oh kitu naha Neng? Jawab Jang Wahyu beuki heraneun pisan. Abdi teh tos diusir ku pun bapa sareng ku pun biang Kang. Namung teu dianggo nyeri ku abdi teh, malih dianggo hiji ajaran anu kalintang saena. Sangkan abdi peurih, sangkan abdi teu gumantung ka kolot. Da geus dewasa abdi teh, malah abdi tos janji kanu kawasa. Abdi teh bade janji upami teh mah abdi kaparengkeun aya keneh umur anu panjang. Abdi teh hoyong nembongkeun ka kolot yen abdi teh tiasa usaha sorangan Kang. Tah kumargi kitu kalintang abdi teh keyeungnang Kang, hoyong hirup tina hasil jerih payahna abdi sorangan. Lamun berat teh mah hoyong terang beratna, lamun ripuh hoyong terang ripuhna dugi ka kumaha. Abdi teh hoyong hasil, abdi hoyong nembongkeun hasil. Abdi sing tiasa ngaluhuran sepuh lahir batina. Tah eta engkang cita-cita ayeuna teh anu papalimpang rupina mah sareng kahoyong engkangnya. Oh, kitu nya Neng. Duka atuh upami kitu mah. Engkang ge kirang paos, jawab Jang Wahyu hade teh bari ngaheruk. Engkang, abdi teh kabulusan Kang, bade nyuhunkeun widi. Abdi teh nyuhunkeun widi heula hoyong meuretan anggean. Oh, nuhun atuh Neng, mangga.
Jawab Jang Wahyu hari teh pondok. Di mananya engkang gening di dieu mah teu aya nu buninya. Tu palih ditu neng aya tatangkalan anu katinggal ageng. Mangga bae di dinya keun. Engkang mah bade malik nukangan bae di dieu. Jawab Jang Wahyu hari teh bari mesem. Sumuhun engkang antos atunya. Ceuk Neng Jeje hari teh bari ngaleos ku Jang Wahyu diunggeukan. Harita Jang Wahyu ngajanteng bae ngantosan nu meuretan sinjang. Tapi maneh nama malik ngahargaan ka wanita, ngajantenkeun lila pisan mata kesel kana hate. Malah make boga rasa boa-boa Neng Jeje teh harita geus ngaleos kabur ninggalkeun manehanana. Pedah bieu ku manehna Neng Jeje rek diserenkeun. Keur kitu teu kanyahoan keresek teh aya sora siga jelema nu leumpang nyampeurkeun manehanana reg eureun tukang ngeunana. Atuh Jang Wahyu reuaseun sok sieun jelema jahat. Gancang manehna teh malik ari breh teh horeng Neng Jeje. Engkang naha geuning waka malik engkang teh. Panjang dina oge upami abdi atos nyarios beres. Sugan teh sanes Neng. Disangki ku engkang mah jalmi jahat Neng. Numawi enggal bae engkang teh malik. Jawab Jang Wahyu bari menta dihampura. Bade teras ka mana engkang atuh urang teh? Urang cobian bae urang ka ditu. Sugan aya lembur Neng. Jawab Jang Wahyu harita teh bari nunjuk. Mangga atuh engkang abdi mangiringan bae heula. Ceuk Neng Jeje harita teh bari mesem. Atuh bring duanana laleumpang. Bari saja jalan ngarendeng kawas nu eukeur ngadongeng. Sabab ceuk pikiranana bari ngobrol masok gancang. Jeung ngabalengbarkeun tiris sabab bajuna baraseuh teu wudu hese beleke. Sabab leumpangna diayap da sanes leumpang dinu jelas. Parawargi mitra kaum dangu sadayana cag urang tunda heula kaayaan Jang Wahyu jeung Neng Jeje. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun kulawargana Jang Wahyu jeung kulawargana Neng Jeje. Dasar omongan jelema harus batan sora goong jeung sok gancang utatelan matak sok ditarambahan sajengkal jadi sadeupa. Sarta terus dipapantes diwawaas ngarah jiga. Nya kitu deui Jang Wahyu dongeng nate mani rame tapi kajadi sarita cirikna sabiwir hiji. Pajarkeun teh geus korban ngan layonna teh teu kapanggih sabab palid ka Citarum disambut kudu ngagareugeuh anu ngawasa Citarum sabab cenah karunyaeun ka istri anu diusir sarta pantes mun diangkeun sina ngawasa Citarum. Sabab rupina teh geulis ngabanding ka widadari. Ngan samemeh aya banjir eta istri teh nangis lilana saeuting jeput. Malah kuronda diintip sabab berada hariwangeun janari aya nu ceurik siga anu ngabangingik. Ari paek teh nyambat-nyambat ka panutan eta istri anu ngaranna Jang Wahyu. Nu matak harita palidna Jang Wahyu arek nulungan ngan sakalian dibedol kudu ngageugeuh dicokot dibawa kana tempatna. Malah layonna teu aya meureun diantep di jero guha. Tempat arudin lauk anu sagede-gede orok ngan jurigna katingali anu geulis sareng nu kasep keur ngobrol heureun cai anu keur umpal-umpalan. Tah kitu omonganana anu nyaritakeun Wahyu teh dipapande ngarah pantes. Atuh kumaonah oge eta beja teh kadenge malah harita nyi icin disina ngadengekeun ari enggeus tetela mah yen Kang Wahyu enggeus maot. Kamari kabawa caah waktu nulungan Neng Jeje gancang nyi icin teh balik ngabejaan ka indungna. Ngadenge beja kitu tuh gauk indung Jang Wahyu ceurik gogoakan lolongseran tina bakating handeueul atuh rob. Harita tatanggana pada ngadareugdeug sabab ngadenge anu ceurik jejeritan tarik pisan sarta teu daekeun repeh sorana geus les-lesan. Bari hantem Neng Trewelang nyambat-nyambat ka anakna.
Ujang nah ninggalkeun ka emak anu sangsara emak teh siga anu embung ngurus geuningan maneh teh bosen meureun maraban ka emak padahal emak teh menta hayang diurus teu menta hayang diurus ku anak emak mah masih keneh sanggup keneh tandur atawa buburuh nutu asal Ujang bae aya cindeluk gigireun emak. Lamun Ujang ninggalkeun emak anu moal panggih deui atuh emak teh paeheun najan disebutna hirup tapi teu beda ti paeh sabab hirup tanpa Ujang karasana henteu puguh. Ngeunah keneh emak bae nu kudu maot ti heula ngagantian diri Ujang. Teuingeun Citaru kadiekeun anak kuring nah make dirawatan apaan kuring anu ngurusna oge anu ngurus ti leuletik di memena nah ari geus gede manehna bet dipaehan dipisahkeun jeung nu ngurus sina jauh sareng kuring anu ngalahirkeunana lamun anjeun teu mulangkeun tangtu ku kuring disusul mending keneh bareng kuring mah mending keneh bareng bae rek malidkeun maneh hayang paeh di Citaru sugan jeung sugan kapanggih bisa tepung sareng anak ceuk maona harita sasambatna malas melis mak ceuk Nyi Icin bari gero deui jeung ceurikan indungna anu ngadingdiut sarta dirangkul semunu nyaah atuh nu aya di dinya kabeh pating haruleng semu anu baringung pisan sabab teu nyaho asalna maonah bet jugjug ceurik sarta nyambat-nyambat wahyu kawas anu enggeus maot atuh gancang jeung baturna silih reret silih teuteup siga anu pakumaha malah harita oge aya tatamu tiluan keur nungkulan anu ceurik horeng teh ramana neng jejeh sasarengan jeung istrina nya kitu deui Bu Wiwi anjeunna ngingintil bae kawas anu hayang nyaho kumaha kaputusanana perkara wahyu jeung jejeh anu harita geus korban cilaka kabawa caah Juragan Sudira ngangluh ngupingkeun ibuna Wahyu sasambatna mata kulas hate anjeunna kaseuit karaosna nyeri peurih akibat polah anjeunna tepi ka janten kitu teh atuh kapaksa ngupahan soan teu namani laun siga anu ngiluna langsa Aceuk tos atuh ceuk tos bae ulah dianggo ceurik balilihan tos kitu panginten kersana anu kawasa yen pun anak kedah cilaka malih cilakana sasarengan sareng Jang Wahyu tos aceuk keun sing sabar bae heula da ayeuna teh nuju dipilari laratanana ceuk Juragan Sudira anu harita terus menta bantu kanu ngariung di dinya supaya ngantunkeun eta tempat margi anjeunna aya badantenkeuneun supados ulah kaganggu atuh bruel teh kalaluar anu masih di jero iwal ti limaan bae sanggeus kabeh tatanggana naringgalkeun eta tempat kakara ramanang jeje harita teh nanya deui sabab maonah tadi mah masih keneh teu daek nembalan aceuk ieu ceuk ieu abdi teh rama naneng jeje anu kamari ka dieu teh aceuk ceuk Juragan Sudira harita teh nanya deui Juragan kamana Juragan aripun anak teh sanes sareng Juragan kapan angkatna pajarkeun teh pun anak maot cenah nah leres eta teh Juragan jawab maonah nanya namani nurugtu nya eta aceuk perkara eta teh pangabdi dongkap deui ka dieu teh bade ngawartoskeun soal Jang Wahyu ceuk Juragan Sudira bari ngareret ka istrina anu tita tadi geus nginghak sigana mah kasuat meureun ngadengekeun maonah ceurikna nyambat-nyambat ka anakna nyambat-nyambat ka anakna nu geus palid ke bawa caah sareng Neng Jeje
Kumaha juragan atuh ieu teh anu saleresna? Kieu Aceu, Jang Wahyu teh harita teh mios ti dieu teh ngajugjug panyewaanana pun anak neng JJ. Tapi dongkap ka ditu atos kakeueum. Ucai caah da puguh walungan sarta neng JJ aya di luar keur gogorowokan menta tulung harita teh. Ari Jang Wahyu teu tegaeun meureun aceuk, jojo salentong bae manehna teh nyampeurkeun ka pun anak. Padahal ku sararean nu aya di dinya teh pada nyarek ngan Jang Wahyu teu ngaguguk kalah jongjon bae nyampeurkeun bari meuntas sasak anu geus kakeueum cai. Salamet ce Jang Wahyu teh nuju meuntas ka belah ditu mah sarta bisa mawa pun anak balik deui ka belah dieu. Tapi geus nasibna meureun aceuk barang arek meuntas deui sasak. Dua kumaha jojo leong bae ngaleng-leong ka bawa palid sarta siga anu pacekal-cekal sareng pun anak palidna teh. Cek juragan Sudira harita teh nyariosna henteu kebat. Janten palid pun anak teh nya juragan, cek maonah bari nyusutan cipanona anu teu weleh murubut. Sumungun aceuk palid. Maot atuh pangintennya juragan, di mana ari layona ayeuna? Numawi ayeuna teh masih keneh di Paluruh aceuk. Malah abdi mah ngahaja bae nguruhan jalmi sawewengi teh ngabantun obor mapai-mapai Citarum. Anu harita teh teu patos bahya. Nu dimaksud teh sugan jeung sugan bisa manggihan jasadna, tak kitu aceuk. Kumaha cenah wartosna ayeuna? Naha parantos sumping anu dipiwarang ku juragan teh atanapi teu acan. Teu acan numawi. Margi dipasihan tugas ku abdi teh sabisa-bisa teruskeun jeung teh teruskeun bae neanganna teh ulah tepi ka beurang. Juragan kumaha juragan lamun maot? Aduh ujang ieu emak jang. Segruk maonah teh ceurik deui ngabangingi. Ngadenge maonah ceurik segruk ibuna neng JJ oge harita teh kabawakeun. Manehna inghak-inghakan meureunan asa kasuat. Breh kumanehna kacipta waktu keur nyarekan neng JJ. Ayeuna bati kaduhung da sugan teh moal kitu bet jadi pondok umurna. Nyana-nyana pikiraneun bet moal rek hambur bacot. Nyengklek-nyengklekeun ka anak meureun lamun teu kitu mah manakna teh masih aya. Ngahiji henteu papisah cara baheula bihari. Jeung indung ngariung bae jeung bapana tara pisah istuning arayem tengtem sarta tara aya paket rokan. Ras deui manehna teh inget pang tepi kajadi kieu teh gara-gara nasi leunyai. Abong jelema teu bener gawe nanganieun fitnah. Katambah anjeunana kurang asak narimana atuh pupuh gancang pisan kaasut kana tukanu teu bener. Nu ayeuna akibatna hate peurih. Anakna eueuh cantang tu panggih deui. Boa-boa lamun panggih ngan tinggal jasadna wungkul henteu usik henteu malik. Atuh henteu matak heran ibu neng JJ ge nangis tepikeun kaeuriheun. Kawas ceurik budak bae rei manehna teh watireun ka maonah anu sasambat. Melas melis hayang panggih jeung anakna nu teu aya atuh pok ibuna neng JJ ngamimitian nyarita siga anu keur ngupahan. Aceuk nasib aceuk teh teu benten sareng ti nasib abdi. Sarua dikantun anak. Mana anak aceuk malah laki aripun anak mah awewe. Tapi ku abdi karaos siksaanana ayeuna ti bareto ti hot-hat ku kumpul keur bekel hirup. Hayang ngabelaan anak petinggal sahiji deui neng JJ jenenganana. Tapi ayeuna ngantunkeun sareng pisan jeung Jang Wahyu atuh abdi ge handeueul.
Deka cipta ti tadina bet bakal kieu jadina. Atuh pangharapan abdi ayeuna ngadadak pegat karaosna ayeuna teh meunang ti susu ti dungdung ketrak-ketrik saban wengi geus aya teh percuma. Margi ceuk emutan abdi panghantem bibirintik teh lantarannya ka anak. Sangkan anak ulah ripuh daya turun turus ti kolot. Tapi ayeuna buktosna horeng kahayang manusa benten jeung kersana Gusti. Hari abdi hayang pisan nyenangkeun ka anak abdi. Tapi kersana Gusti mana anak abdi teh dipundut mautna kabawa caah. Lantaran eta pisan ayeuna beuki tetela manusa teh henteu kawasa. Najan abdi numpuk-numpuk geus ngumpulkeun harta banda, tungtungna henteu kadahar teu bisa ngamangpaatkeun lantaran anak teu aya anu bakal nampa waris. Tungtungna ayeuna bingung jeung karasa yakin salah. Kahiji salah abdi ka anak, curiga teuing akibatna salah sasar. Kadua zaman kapungkur kuring tara nulung kanu bingung tara nalang kanu susah sabab abdi hayang beunghar ngingetkeun watir ka anak. Tapi ayeuna buktina najan indung watir geda anak aya nu boga nyaeta anu kawasa geus henteu meunang ampun pun anak dibantun caah. Ayeuna mah atos bae aceuk tong nganggo nangis da urang teh sanasib pisan pada dikantun ku anak. Anas eta biasana aceuk diurus ku Wahyu keun bae aya gantina abdi sanggup ngurus aceuk sanaos dugi ka maot. Harta banda abdi loba tos aceuk tong nangis keun ku abdi aceuk sareng Nyi Icin bade diurus. Ceuk ibuna ning Jejeh bari nyusutan Cipanon. Maonah maning ngorejat harita keneh ge cengkat ret ngareret ka tamuna sarta terus bae neuteub. Hatena timbul kakeheul sabab ceuk pikiranana ieu awewe ngahina abong-abong kanu miskin, ieu aing loba duit. Teu ngaraskeun hate batur anu tunggara ku anak. Atuh pok bae ngawalon sorakna teh maning ngeleper. Pihatur juragan istri teh anu bieu ku abdi kahartos carta ngahaturkeun nuhun abdi teh juragan tos kulas asihna kersa ngarawatan abdi sanggem ngurus saterasna ngagentos jiwa pun anak anu nyaah ka indungna tanpa aya pamandangan jeung henteu hayang dibales upami ngadamel jasa. Tah abdi mah ceurik sote sanes ceurik susah dahar da masih bisa usaha. Namung ceurik ku handeueul boga anak pondok umur lebar ku bageurna bae ahli nulung kanu butuh resep nalang kanu susah. Cacakan budak sangsara komo deui lamun beunghar meureun pun tanganeun sarerea. Para wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya. Aturan ulu jeung wayah kieu ka sadayana mitra kaum dangu para pemirsa YouTube anu biasa manco dina channel dongeng Mang Aa nuju ngadarepongnya ngupingkeun carita ning Jejeh ya. Aturan ulu jeung wayah kieu ka sadayana. Atuh pribados bade ngintun-ngintun salam ka Bapak Taryo di Jambi. Kumaha damang Bapak Taryo? Mugi sehatnya. Oge ka Teh Siti Sarah ya. Wilujeng ngadangukeun bae ka Pak Rohendi di Kudusnya aturan. Ka Ibu Enji oge di Pandeglang Banten aturan wilujeng ngadangukeun. Oge ka urang Saguling ka Padadang Sobarinya aturan wilujeng ngadangukeun ka Teh Iis Yuliani nu aya di Mekah ya. Kumaha daramang Teh Iis? Mugi bae sehat walafiat. Oge ka channel dongeng Mang Gurunya. Sami-sami ngamumulai ya karena carita Tatar Sunda Mang Guru haturan pamugi sehat bae. Oge ka Teh Neneng ya di Cibadak Nagrak Sukabumi haturan nu dijeng ngadangukeun ka Pak Obi nya.
di Bogor. Haturan wilujeng ngadangkeun oge ka Teh Mutia Wangsih di Sukabumi oge wilujeng ngadangkeun ka Teh Deti di Gunung Halu nya. Haturan ka urang Gunung Halu, urang Cipongkor, urang Cililin sadayana wilujeng ngadangkeun. Ka Pak Guru Yana Maryana oge haturan, ka Pak Tedi Rahmat di Kadungora nya wilujeng ngadangkeun. Oge ka Kang Kanu nu lalana haturan oge wilujeng ngadangkeun ka Teh Khotimah ya, subscriber enggal oge wilujeng ngadangkeun. Kang Zaki Mubarak di Jakarta Barat, kumaha daramang Kang Zaki oge ka Pak Ade Sukarna ya anu teras manco nya. Oge ka urang Subang kumaha damang ka Teh Wiwin. Aturan ujung ngadangkeun ka urang Sukamandi ka Pak Muhammad Suyanto oge. Ka Bapak Uwon di Kampung Sukamanah Barat Cikampek Barat Karawang oge ujung ngadangkeun hatur nuhun pidoana amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ka channel Ender The Magma di Bekasi haturan wilujeng ngadangkeun bae. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna wilujeng ngadangukeun ka para wargi mitra kaum dangu sadayana. Tah abdi mah ceurik sote sanes ceurik susah dahar da masih bisa usaha. Namun ceurik sote ku handeueu boga anak pondok umur. Lebar ku bageurna bae ahli nulung kanu butuh, resep nalang kanu susah cacakan budak sangsara komo deui lamun beunghar meureun pun tanganeun sarerea. Keur mah budakna bangeur katambah ku lampahna. Keur sabar teh jujur pisan, kabatur tara daek tara deleka, tara codeka, tara robah. Pilempangan lamun bodas tetep bodas najan dibeli kupati. Buktosna katuang putra kajeun paeh babarengan batan teu bisa nulungan. Sababna tuang putra ge atos nulung ka manehna nyumbang ngurus bapana Wahyu anu nalika anjeunna maot. Tak kahadean putra teneng jejeh matak tibelat moal manggih deui istri nu bageur cara anjeunna. Nu mawi pun anak teh bela sanes rek ngunghak jampelak nya samian kana harkat. Beu ambe juragan paralun teuing da abdi mah atos bukti saumur hirupna ngan bingung bae dirongrong ku kasusahan. Tapi najan abdi bingung oge tara bet nyusahkeun batur. Jauh tina pikir giruk tara sirik tara pidik tara jail kaniaya. Tapi papasten Gusti pun anak sarang neng jejeh anu sakitu bageurna bet dipuragaan bahaya maotna kabantun caah ngantunkeun indung jeung dulur. Kumargi pun anak maot abdi teh narah liwat saking ampun moal diduitkeun juragan. Sanes abdi bade nolak kana kasayan juragan namung abdi teh henteu kuat. Ayeuna aya nu ngurus anu asal muasalna lantaran pun anak maot. Lumawi tos bae agaan abdi mah tong diemutan. Jawab maona hate mindeng eueuriheun nyaritana teh jeung mineng eureun. Ku kitu teh mah pantes da manehna geus ngadenge yen ibuna ramana neng jejeh teh kejem. Barang dijawab kitu teh ibu ramana neng jejeh harita mani melengek reuwas taya papadana. Sapeda dijawab gitu sarta manehna rumasa dina waktu ka tukang mah kajalma ngahina bae komo mun kanu mararat. Barora hayang mere campur ge sigana teh tara. Ayeuna geus karasa jawabna ti indung Wahyu peureusna kaliwat saking. Anu ceuk sangkaanana tangtu indung jang Wahyu teh lipur lamun seug arek diurus saumur hirup manehna. Tapi ari dina bukti panyambatna teh ditolak sarta diimplik-implikan ku caritaan anu peureus. Juragan Sudira bingung nya kitu deui istrina gawena ngahulang bae bari neuteub ka maona teu disangka bisa nyarita. Nyaritakeun eukeur sedih mah nyaritana bener pisan.
cacakan keur sedih basa anu dikecapkeun ku maonah ka anjeunna lain pi basaeunana pantesna mah urang kampung nyarita na teh belegum tapi ari maonah siga jalma terpelajar dina nyusun basana teh. Ari Bu Wiwi mah surti ningali raka anak kakpepet teh gancang bae ngabelaan kieu pok-pokanana teh. Acek cariosan Ibu Wahyu teh ku abdi kahartos pisan sarta nyeceb kana hate abdi oge margi salaresna pisan Neng Jejeh sareng Jang Wahyu teh estuning tingkah lakuna piconteun pikeun urang sanajan manehna ngora aring urang cetuk huis tapi dina bebeneran maranehna anu bener. Abdi teh katarik pisan ku sasatiaan Wahyu ngabela kababaturan manehna lali dipati geus tega kana nyawang kana hate Jejeh karana sana alir manehna nu matak bela patina teh sanyana pisan ikhlas teu geuneuk teu maleukmeuk kistu ikhlas lahir batin. Tah ari hirup di dunia teh tetela kuduna kitu urang teh silih tulungan sarta silih salametkeun cara laku anak urang anu enggeus mere conto sangkan urang oge kitu ulah rek pakia-kia sok hayang bener sorangan najan susah dipaksakeun lantaran embung kahina sedeng maksud anak urang ayeuna geus ebreh pisan dina hubungan manehna tetela eueuh panghalang antara beunghar jeung miskin buktina silih pibutuh nu beunghar perlu nu miskin perlu nu beunghar ngan anu perlu dipikir teh sangkan senang sarerea sabab tina kasenangan boh senang lahir batina anu mamawa mangpaat sabab nu beunghar nu miskin daharna sarua bae ti orok tepi ka kolot oge najan tepi karerempo henteu aya perbedaan da puguh eusi peujitna henteu aya anu leuwih ngan paling ngeunahna anu jadi pasualan teh tapi osok helok bae urang mah dahar sareng daging hayam karaosna henteu raos tapi dahar karo uyah katinggalnya cacamuilan siga nu ngeunah pisan. Tah lantaran eta euleuh waktosna mitra kaum dangu sadayana parantos seep cag urang tunda heula. Ieu dongeng Neng Jejeh dina seri anu ka-23 dina dinten ayeuna insyaallah enjing urang teraskeun deui dina channel anu dipikameumeuut ku urang sadayana. Sakitu anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.